Pamirsa, wilujeng patepang deui sareng simkuring dina acara kulineran Kalijati. Di Kalijati seueur kuliner anu sederhana, tapi rasana anu khas di Kalijati. Salah sahijina nyaeta Pep Store, anu tempatna di Jalan Sadayu, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang. Anu salajengna diteraskeun ku rerencangan nu aya di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi bade ngalajengkeun informasi nu aya di tempat ieu kuliner. Coba urang taroskeun anu leuwih jelasna kanu kanggaduhan kedai Pep Store ieu. Hayu urang kalebet. Nami Bapak saha? Pak Bapak Junaidi. Naon bisa kapikiran ngabuka kedai ieu? Sebab di Kalijati teh acan aya kedai kopi. Di tahun baraha? Di tahun 2017. Buka tempat ieu ti tabu baraha? Di tabu 10 sampai tabu 12 malam. Naon Pak kanu waktosna? Sami-sami. Hapunten nyuhunkeun waktosna sakedap. Abdi bade tumaros menurut Bapak ngeunaan kedai ieu kumaha? Kedai ieu tempatna nyaman. Keur nongkrong nyaman punya. Terus pilihan minuman ge seueur. Pokona cocok ke anak muda. Tos. Sakieu warta kuliner di kedai kopi Pep Store disumanggakeun ka studio. Saudari Penny entos ngainformasikeun ngeunaan kedai Pep Store nu aya di Jalan Sedayu, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang. Pamirsa, mun sakitu anu kapihatur wilujeng patepang deui dinu warta anu bakal dongkap. Amit mundur, amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis. Asia.